cantik banget ini katanya. Nyabar-nyabar. Santai, santai. Eta pagar aja bukan ketis lain ditunggu tato itu ayah suami ditinggalkan lah itu mah. Wakil ibu cu di atas kanggo simbolis saha keluarga tepung panganten. Oh pada gitu. Kapager ayu di estafetkeun atau diengalkeun sacanakanana mangga diamankeun ka bumi. Oke, persiapan bagi acara tereh tuntas kantun berdoa. Tim dapur anu tadi dibahas itu tim penyerahan penentuan masalah beteng, dibahas masalah beteng mangga dipersiapkan kanggo muliakeun ka tamu di bidang beteng atas kanggo acara selanjutnya kita doa ulang sadayana semoga urang doakeun ieu panganten amahyar
Sukses.